Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Jaripah Nurulita ti kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi hayang ngacaritakeun salah sahiji carita babat nyaeta Kean Santang. Kean Santang teh putrana Prabu Siliwangi nu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya salah sahiji nu bisa nandingan kasaktianna. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeureus ka Ramana unjukkeun yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajanten. Ngan teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nganyauran para ahli nujum kerajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabigeu teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyamperan ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nageri Mekah. Ngaranna Bagenda Ali. Saha anu kira-kirana bakal lebih unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik anor. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngalengit duka kamana ngileusna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing hayang geurah patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hiji waktu Kean Santang pamitan jeung Ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka nageri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon, muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyaak gancang kaditu ka kulonkeun. Bareng nepi ka negeri Mekah, Kean Santang teh patepung jeung aki-aki nu keur nyiuhan di handapeun tangkal kurma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah balik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula teh hayang patepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten." "Oh kitu, hayu atuh tuturkeun Aki," cek eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang teh nuturkeun weh. Tapi kakara sababaraha langkah, eta aki-aki teh nyarita, iteuk Aki tinggalin, cing panyokotkeun ujang." Kean Santang teh balik deui rek nyokotkeun iteuk si Aki. Iteuk si Aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa beuh pageuh. Kean Santang nyabut deui, beki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mampatkeun kajian nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut, sukuna kalah beki mebes. Kean Santang geus nyopot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saeyana Andika teh Ki?" cek Kean Santang semulungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh. Kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyeuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup ka agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup kana agama Islam sarta terus guguru
ngulik babagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Ken Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian, kalayan dibere panceun. Yen Ken Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya 2 rupa anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Ken Santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna mindarupa jadi maung. Sakitu wae ti sim kuring, nyuhunkeun hampunten lamun aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.